Cara ngadamelna nyaeta potong heula alpukeut kana 2 bagian. Teras pisahkeun sareng siki. Kadua, kerok daging alpukeut teras lebet kana adun. Katilu, tuangkeun 3 gelas alit cai gula atanapi sacukupna. Sareng nambihan es kubus. Kaopat, campuran dugi ka jus narata. Tungtungna tuangkeun susu kental anu amis sakira gelas sareng tuangkeun jus campuran kana gelas. Jus alpukeut siap dilayanan. Jus alpukeut mangrupikeun vitamin A, B, C, E sareng K anu sae kanggo awak. Aya seueur manfaat jus alpukeut ieu, saparantos pikeun nyegah penyakit jantung, rematik, nurunkeun kolesterol. Pikeun anu hoyong diet, jus alpukeut kusabab eta tiasa ngirangeun berat. Tong hilap ngadamel jus alpukeut di bumi oge.